kuli tanur, kuli ngaramet, kuli baban, kuli neplok. Tapi tak budak anu 12 kaparaban kabeh, kasakolakeun kabeh, kapasantrenkeun kabeh. Budakna jadi kiai, jadi ajengan, jadi pejabat. Ongkoh daharna sakitu. Naon sababna? Rizkina bersih, rizkina barokah. Budakna 2 siki gaji sabulan nepi ka aya 50 juta sabulan. Tapi budak teu narkoba. Mungkin eta rizkina teu bersih kurang halal. Di antarana nu kurang bersih, kurang halal teh urang boga ladang usaha geus bisa teu dikaluarkeun jakatna ta eta teh rezeki kurang bersih. Mawi bersihan di urang sing daek ngaluarkeun zakat. Ya sing kuring lamun dicaritakeun gaduh lalakon, gaduh riwayat baheula. Ya sampun guru ya, di kajadianna cenah di daerah Jawa. Aya jelema ka lurah bapak ibu sadana jelema ieu mah jelema lain sato. Aya jelema buru harna teu katurunan sate-sate kampung har. Buru dijuru bro dipatok wilayah di tengah imah. Beda jeung urang mah buru dijuru bubututan. Bro dipantok ayo wilayah di tengah imah papalatak luntah. Totak kayak kotoke kana tak. Ieu mah jelema teh beunghar kasep jangkung leutik aya jawatan dia nak kasih pidato lah kasihna. Boga pamajikan teh awewe. Itu bener pamajikan teh awewe. Goli. Geus tawanti-wanti endah nu maliwarna. Geus lain jajadian, geus bati kudrat, ilmu lancur, tarang jaman terangan. Halis ngajir baik gadon nok sapotong, beungeut ngadaun seureut. Cangkeng leutik bujur gede beda jeung pamajikan urang. Pamajikan urang mah cangkeng nu gede bujur anu leutik. Beula mah langsing ayeuna jadi langseng. Gigit langkah perak leumpang ge sing tartib lamun reungit jeung tumila nyocok dina pipina teh sing soleda. Ngananya kang eta jalma beunghar teh teu dibere turunan alias teu boga budak. Rumah tangga leuwih ti 30 tahun can boga budak. Jika ngorasa teh teu boga turunan, ieu mah gancang mah carita-caritana gancang mah meter geusah. Istrina teh masyaallah dandanuna kacida sae mah. Mulai di mana di pangaosan tuh batur mah keur bungar golis daek ngaji. Nah, ari urang kurmah manara ngaji tara sholat tara goreng ongko udah bener simet gelis tina payung naik kana gelis naik di tiung kesana sasarengan datang ke bumina assalamualaikum ari nu gelis sok jeung sora-sorana Kang Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu osok itu tara kasalaki. Mun balik hadir. Teh balik hadir tara. Oh mun balik di sawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng kah ibu lamun digoreng ku salaki sok nyebut kah tara. Hah? Neng oi. Kamu dasarnya jelema teh kusoena. Neng sarua pamajikan lagi kitu eta nyebut kah ieu. Neng oi. Gitu. Neng kah kieu geus pawa kalebet. Mas. Dia ngobrol aja akan. Ayo jenaka. Iya geus. Lamun urang dibanding-banding sadesa urang. Lamun ieu sadesa dikumpulkeun kabeh duniana moal mahi masih keneh loba dunia urang. Ngan urang teh neng akan ngerasa khawatir. Khawatir naon Kang? Urang teh umur geus kolot
jika orang soten pada terbuka budak neng akan tesoksin kaburu maut lamun urang maut saha norek narima warisan nya cenakang neng teh cenakang tarekahan teh cenakang hayang boga anak teh kang saya ge 2 miliar. Masya Allah, ibu bapak ternyata numpang harma hayang boga budak teh narekahan anak nepi ka beak 2 miliar. Nah ari Ustaz mangsud teh kudu beak 2 miliar asal amplop kedono pabacaan. Rumah ketika urang anu Agusti sing ageng milik Rizky Abi gorosot teh budak deui budak enak teh 2 miliar. Masya Allah kumaha bicarakan kieu geus ieu ku akang dunya rek dibagi 2 maksud akang ieu disabeulahkeun urang duaan najan di dahar moal sek ku 7 turunan sadeukeuh urang teu boga budak aya nu sabeula dicanakan ieu ku akang rek dibikeun kasaha asawe nu sanggup nyumponan syarat ya kan naon cenah syaratna urang pandang heula sawangan sadesa boleh palurah nah Pak Ustad oke ketua DKM Pak Amir umumkan jam 7 kumpul di imah kaula bancana carita gajah ameta terengusan tadi onang kudu bung harma jelema teh teu hararese bener teh ya nu leutik nu gede awewe lalaki nu ngorak nu kolot ngeuntingna badan ngemat nya tampina eta jalma malumpung har eta sadesa katampung ku eta bale nu sakitu gedena balena ge dihanap ge lain make peping drok make marmer anu ka cidare sana loba nini sing jiralit ku saking lesang-lesang Masya Allah loba pancuran di centina emas Masya Allah yijir mah bunghar anak ngan hanya kal boga budak dituangkeun dileleutkeun anu akhirna barang beres caur palurah Kang ieu teh maneh ngodang kieu sesek aya naon kieu cara dulur punten nya cenah kuring lain sombong lain takabur ngondang anjeun kabeh kuring geus musyawarah jeung pamajikan moal aya nu ngabandingan kabeungaran kaula ngan kula teh teu boga anak teu boga turunan sok sieun kuring maot tak kuring musyawarah jeung pamajikan ya bina rek dibagi 2 nu sabelah maker kuring 2 nu sabelah rek dibikeun cek palurah ka abdi lain cek Pak Amir ngomong cek Pak Ustad lain cek Hansip cek Ustad lain ngomong cek Hansip jeung saacana Kang jeung saha wae anu sanggup nyumponan syarat ti kaula naon syaratna saha di antara anjeun nu sanggup marengan kaula lilana 7 poe 7 peuting di jero kuburan nalika kuring paeh ya dunya rek dibikeun sabeulahna oh terame atuh moal tulus ya bener juragan sanu rek naikeun tapi lu kacan atuh hati-hati jeung harus make pae wah nek teh kumpul hirup-hirup soge najis tuh hati-hati mun komo ambil cenah ora juragan eta berat syarat tapi aya eta jelema nu ngacung pantukanna di ngacung teh abdi salam cenah juragan tidak mah ayo kawe ha mangte sieun pae aing pangmararat sadesa kade langsung ka hareup ditanya sacenah ngaran Udin Udin ampura Pak Udin sanggup maneh Din sanggup cenah juragan boga budak teh maneh boga tilu cenah juragan awe laki awe 2 lalaki hiji boga pamajikan atuh pira aku juragan boga budak teh boga pamajikan sanggup juragan tapi abdi minta syarat naon syaratna lamun syarat abdi dicumpan ku juragan abdi siap mareng juragan lilana 7 poe 7 peuting di jero kuburan naon deui syaratna kahiji kieu juragan biasana cenah ngagali kuburan teh 1 meter kali 2 meter tah abdi mah hayang 3 meter ka 3 meter sing gua ame abdi teu eungah nu kaduana
cenah juragan hayang di lampuan ameh caang. Nu katiluna cenah juragan hayang di kipasan ameh teu harudang. Nu kaopatna engke juragan di mana maot dikureun gentong waka di halangan ku awi ku padung atawa ketep ku naon wae geus we juragan ngagoler hareupeun abdi tak engke bisi juragan teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar jeung malaikat nakir ku abdi rek dibantuan. Siap cenah juragan eta syarat abdi siap barengan juragan lilana 7 petik dijual ke kuburan. Ieu ulantaran mana bisa kage ditekan ku kaula. Kang Lurah nekan Kamil Pak Ustad ketolekan ajalah salapan urang. Alhamdulillah wayana engke jadi panitia di mana lamun kuring ditakdirkeun maot tema panggalana ya cenah cumpuanan syarat sieudeung. Siap cenah juragan. Tuluy bubar katawuran pada ngomongkeun Kang Udin dianggir dibere bekel 2 bulan. Eta Kang Udin teras mulih ka bumina. Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiril yakil ahyar wa miftahi babil yasar syahidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adadani amillahi wa ibdoli sakitunya para jamaah sadaya itu lakemnya kok memang ada ngaos jam 1:30 ya kalau kita masak itu ya kita buka itu ya duki di dina bukan ku istrina nanti dimana mau teh kumaha kajadian anak kan dulu apakah tulus apa itu kita dikubur ya insya Allah sanes nafasnya pamintan kurang simpul wae mun hirup hayang bagja teh 3 syarat abdi tempuh kahiji usaha dina jalan halal nu kadua sing daek tolak ilmu nu katilu sing kersa tonan salat berjamaah. Hapunten kirang langkungna ngagabeuten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.